warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah mitra-mitra kaum nabi sadayana. Dina dinten ayeuna urang masih keneh tiasa sasarengan, tiasa patepang dangu deui sok sangos mung di jomantara ngalangkungan channel Carsun Bake Kok ieu. Anu insyaallah dina dinten ayeuna baris medar di hanca dongeng anu katunda anu sababaraha dinten kamarinya. Insyaallah dina dinten ayeuna urang pajeng deui dina bagian anu ke-75. Minal aidin wal faidin. Hapunten tina sagalaning kalepatan lahir tumekaning batinnya. Mitra-mitra, mudah-mudahan acara dongeng itu sehingga cantenkeun panglipur kalemu panggebrah mana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda, seni tradisional Sunda, seni tradisional Indonesia. Etang-etang ngamumule seni urang, seni budaya Sundanya. Atuh kukituna pribadi soge ngaturkeun nuhun ka sadayana anu tos masihan subscribe-na anu tos ngadorong karena channel Carsun Bake Kok ieu. Tur mudah-mudahan we channel ieu teh sehingga jantenkeun channel anu langkung majeng deui tur tiasa masihan hiburan anu langkung sae deui nya. Mitra-mitra supados teh nyagolong tinggal waktu satunya mangga urang dilancengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun doa. Pamirsa kaum dang sadayana, dina dinten kamari teh nalika Neng Suci anu nuju gandrung ka Pirarung bingung ku ayana teu puguh jawaban ti Pendi. Harita indungna mangkarunyakeun kanu jadi anakna, beri ngusapan kana pelebah tongongna, pok ngomong, nyanggeus geulis atuh, kapanan loba anu sok datang ka dieu oge, jeung lain jelema jore-jore deui tinggal pilih salah sahijina aya 3 4 anu sok datang ka dieu teh. Aya urang anu ti Bandung dengan kamari mah saha teh ngaranna teh. Pilih we salah sahijina daripada ayeuna ngaraguan Pendi anu teu puguh. Kumaha lamun Pendi teh kitu kieu boh maklum gitu lain keur percaya ka Pendi tapi kan nyamperin ka Suci oge can pernah ngomong nanaon lain. Ohon Umi dita acan mah teu acan nyarios nanaon tapi nya ibu ge ngarti naon anu dina pikiran hidup teh ibu ge ngaraman ngolah heula tapi dengan ari kitu mah teu puguh pantepenganana. Kumaha coba? Neng Suci ngahulang, ari Cipanonna merubutkeun atanapi ari tina panonna merubut Cipanon. Anu memang hese teu bisa ke Bandung kumanehanana. Bari pok Neng Suci ngomong, ingak-ingakan kanu jadi indungna. Umi, kumaha atuh abi teh Umi? Gelis sing sabar heula we hidupna ngan ieu mah ari Umi mah mere solusi hungkul leuwih hade hidup teh ieu
narima salah saurangna diantara nu sok dari ieu teh. Tapi Umi, abdi teh tiasa kitu wae Umi. Inungna ngahulang. Tibalik anu ngahulang teh inungna. Sabab kapikir kumanehna oge. Yen manehna ge pernah ngalaman kawas kitu. Berat tina nangtukeun sikap. Berat tina nangtukeun pamadegan. Kudu kumaha. Jeung kudu naon anu dilakukeun. Sedangkeun Pendi anu teu puguh jawabanana. Lain teu puguh deui. Memang Pendi teu pernah ngajawab jeung teu pernah ngomong kana masalah hubungan manehanana antara anakna jeung Pendi sakanyaho manehanana. Nya Umi oge ngarti kana naon anu aya dina eusi hidup teh. Anu aya dina eusi hati hidup teh. Umi oge ngalaman ngora. Tapi ya pikir-pikir heula we. Sakedeung digeuna ieu meureunana rencana kuliah. Duka Umi. Asa teu parurun puguh. Isu lah kitu ye. Kuliah mah perlu. Ulah nyesok jero teuing ieu pikiran teh. Bisi gering kena. Cuk, geura bersih heula. Terus kuliah nya. Mohon Umi. Cek Neng Suci harita. Bangun anu wararga di titah kuliah kudu jadi inungna teh da eta pikiranana nganteng inget ka Pendi anu memang teu bisa dipopohokeun ku manehanana. Pamirsa kaum dangu sadayana sami-sami mika cinta kana seni dongeng. Neng Suci anu pikiranana terus nganteng ke Pendi. Sedengkeun jalma anu diumpatna harita manehna keur aya di kantor. Keur inget kana kejadian sapeuting atanapi peuting tadi anu meh dirina menang kacilakaan ku alatan diganggu ku sekretaris ku kepala staf anu ngaranna Priska. Pok Pendi harita ngagereneng sorangan dina hatena. Ya Allah, aing teu nyangka Priska kacida pisan ganasna eta aing ampir-ampiran teu bisa nahan kana sagala anu dilakukeun ku manehanana. Aing nyananya kieu maduh kaduhung aing nganteurkeun ngan untung we Allah masih kena nang tajungan ka aing sehingga aing teu nyieun kalakuan anu nirca jeung manehanana. Sanajan dina hate mah memang aing teh lalaki teu bisa ngemumpang. Ceuk Pendi bari napas atau bari narik napas panjang lantaran kejadian peuting kamari teh mangrupa kejadian anu memang dianggapna ku manehanana geus teu loyo jeung ajaran manehanana. Priska anu nemongkeun sagala
seni awakna, lekuk badana anu memang alus, dengan jadikan Pendi hancur turun karena kanircaan. Tapi Pendi usaha sekuat tenaga nepi ka bisa ngalepaskeun naon anu jadi godaan Dineng Priska. Barang harita keur kitu kadenge aya nu ngetrokan panto. Masuk raket katingali panto muka barang breh tetela eta geuning anu datang teh Neng Yanti. Pok Neng Yanti ngomong bari imut ngagelenyung ngagoda ka Pendi nyumputkeun paroman dirina anu memang kesel ka Pendi. Ilujeng enjing Kang. Ilujeng enjing Yanti. Henteu kuliah. Henteu. Pugu oge. Tadi nama pade tapi hoyong ka dieu we. Cek Kiranti tapi cek Neng Yanti nemongkeun somea hatena budi parangi anu halus, nyumputkeun perasaan anak anu memang ngentab panas ku alatan kamari manehna papanggih jeung dulurna anu ngaran Neng Kiranti anu sarua mikanya mika bogoh ka Pendi. Oh, ada gitu mah tuh. Kumaha Kang? Geuning meni siga Siga naon? eta siga gugup kitu aya naon? Cek Neng Yanti anu neuteub ka Pendi ningali Pendi anu siga gugup. Lantaran Pendi teh jelas keur mikiran hiji kejadian anu memang penting kaalaman kumanehanana. Henteu akan teh tujuk neme teh muka ieu paramalan. Oh, gitu Kang. Mohon. Cek Pendi bari mesem. Ari Yanti kadeuketan kana meja Pendi. Manehna can sempet diuk dina meja manehanana tapi dina kursi manehanana anu geus disadiakeun. Ngarempok ngomong. Kang. Kumaha? Biasa engke sonten atuh anteur abdi. Bade anteur mana gitu? Aya peryogi pugu. Sonten jam sabaraha ieu? Pamirada siang kene mah akang rupina sir damelan ayeuna teh mangkana aya meeting oge ieu teh. Henteu Kang, tenang we. Tebu limaan. Memang mereka mana tuh? Neng Yanti neuteub bari imut ngagelenyung. Pugu yang diatur ka rerencangan Kang. Oh, memangna rerencangan aya acara naon kitu? Aya acara anu ieu mah teu aya Kang. Cuman pertemuan biasa we. Oh, mohon atuh insyallahnya. Nah insyaallah. Nyamuhun atuh teu ngajanjikeun sesuatu. Ya sagala rupina kana insyaallah. Jadi pami insyaallah mah nya pami akang teh pamengan panginan ngajantan pami aya pamengan pa akang teh janji pan. Akang mah Cek Neng Yanti rada baeud. Naon teh? bukan mending manaon teh satara eta mah. Cek Neng Yanti harita. Mah tos we heula. Nya akang insyaallah. Pokona mah janji. Janjinya kedah. Insyaallah. Tuh.
nu antuk nama Neng Yanti ngaleos kana bangkuna bari ningali ka Peni rada ngadolek. Pemirsa kaum dangu sadayana, nu antukna Peni jeung Neng Yanti karawe sabiasana duanana nu ngomong ngan kurtibah panon anu memang sok sering papanggih silih teuteub. Sanggeus silih teuteub kitu duanana ararimu. Barang keur kitu harita kadenge aya ngetrok deui panto. Masuk. Neng Yanti nemalan reket bray harita panto muka lalaunan. Barang datang harita ka jero ruangan tetehela anu datang teh geuningan Priska anu katingali make pakaian kacida pisan seksina delek atau harita katingali panon Neng Yanti bangun anu teu suka ningali Priska anu penampilanana kacida pisan seksina. Priska tungkul nyamperkeun ka Peni. Ari Peni hatena deg-degan lantaran manehna geus apal kan naon anu aya dina jero badan Priska. Lantaran peuting kamari Priska nembongan sagala rupana ka manehanana. Peni tepuguh cabak. Ari Neng Yanti neuteub ka Peni bangun anu heran lantaran katingali Peni rada rampang reumpeun. Priska ngadekeutan ka Peni. Pok Priska ngomong bari nyodorkeun map ka Peni. Pak Peni, maaf ada yang harus ditandatangani Pak. Oh, iya. Cek Peni bari teu wani neuteub beungeut Priska. Priska rada ngaharewas ka Peni. Pak, kenapa? Bangun gugup. Kayaknya seperti gugup gitu Pak. Cek Priska bari imut leutik. Ari Peni teu nemalan. Ret harita neuteub ka Neng Yanti. Kebeneran Neng Yanti keur neuteub. Balieur atuh harita Peni ngabalieureun beungeutna. Aneh. Boga perasaan anu era ku Neng Yanti. Atuh puguh wae. Neng Yanti kaget tara-tara Peni kalakuanana kawas kitu. Kang Peni teh kunaon? Tara-tara disasari. Make bangun-bangun aya nu disebut selindungkeun ti aing nya aya naon ye? Cek Neng Yanti harita anu rada curiga ka Peni anu boga kalakuan aneh. Harita ke pulpen anu disodorkeun ku Priska dicekel ku Peni. Barang dicekel eta pulpen teh dilesotkeun ku Priska atuh puguh Peni narik Priska nyepeng katingali ku Neng Yanti. Neng Yanti cengkat nangtung pok ngomong, Bu Priska tanda tangan. Iya Bu. Pak Peni kayaknya sakit kayaknya. Saya aja yang tanda tangan. Sama kok. Priska ngaredet ka Peni anu keur neuteub ka Neng Yanti. Yanti udah saya aja yang tanda tangan. Cek Peni bari nyokot pulpen anu dicepeng ku Priska. Sanes kitu Peni tangan sababaraha lembar anu perlu ditandatangan di perusahaan-perusahaan anu lain. Sanes kitu Priska tok ngomong,
Makasih Pak. Cek Priska bari ngadelek ka Penny terus ngaleos ninggalkeun tempat ruangan eta. Oh iya, cek Penny kur sakitu. Ari Neng Yanti neuteub seukeut ka Penny, pok ngomong. Kang, kunaon akang teh manis jiga nu gugup gitu naksirnya ka Ibu Priska itu. Ari Yanti naon atuh ah. Biraku akan naksir ka Priska. Bu Priska mah Pan geli seksi. Memang kurang gitu. Eta mun ketinggalin rampang reumpeng. Bangun. Bangun naon? Nya. Bangun naksir. Cek Penny seuring ngahihi. Tuh, kelas seuri. Naksirnya. Nanaonan ah Ari Yanti sok segala rupa teh. Yan, tos siang ieu, urang makan yuk. Namanya oge abi mah ka dieu atuh mun tos makan deui. Ari akang lapar kumaha. Oge atuh Yanti mah nya. Akang we dipayun. Cek Penny bari cengkat. Tuh, ayeuna naon teh? Sok pika sabaleut. Cek Neng Yanti harita bari nyiwit ka Penny. Aduh, sok nanaon teh ah, sok cuat-cuit wae. Dari mana yeuh. Aduh, tinggal 5 menit bari reum kieu. Puas udah bokana kang masuk. Nanaon teh? Cek Neng Yanti harita bari dilah ka Penny. Atuh puguh we harita. Penny teh teu itu teu ieu didilakan teh. Lamun kurang-kurang na kuat mah mangrupa eksekutif muda, pengusaha muda semacam Penny. Geus teuing kumaha. Lamun nyerahkeun ka Mang Jubed mah tuh. Geus kumaha deui we meureun gitu. Ngan hadena Penny anu pinuh pendidikan ku atikan tina jadi kolotna turut tina guru ngajina. Da dasar agamana kuat. Manehna teu kabawa ku sakaba-kaba. Tuh inget terus manteng ka Allah Subhanahu wa taala. Pikeun ngajaring kana dirina. Harita Penny cengkat. Nya kitu oge Kiranti. Atanapi Neng Yanti. Kang. Da ayeuna Nya iraha atuh. Panahna tos setengah 12. Waktu istirahat kapanan. Tah. Sakanteun akang kitos doang atas makan. Netepan heula. Janten ayeuna makan heula, janten ame naon? Ame tepan diserang Ibu Priska. sok segala rupa teh ah. Nanaon teh? Tudah meni Mani naon? mani gemes. Taingan akang beak we di ciritana kieu mah tuh. Nya mani gemeskeun akang teh. Gumujeng Ai hoyong, tutupan. sok atuh tutupan. Kunaon? Kahayongna kunaon? Ku Neng Yanti harita imut ngagelending. Bari nyiwit deui ka Penny bangun anu gemesna karanan. Nanaon teh ah, sok tah hayu ah. Urang heula ieu, akang tos lapar nonton ieu. Kang. Tong di mana? Tong di kantin Entos di mana tuh? Udah keluar. Nya demi nu geulis mah hayulah. Cik Penny harita ngareremah hatena Neng Yanti anu pinuh kacurigaan ka manehanana. Gitu atuh Kang, ngajak teh meuni sok harese biasa nama. Tuh nya ari akang ngahayukeun nyarios. Ari akang harese oke nyarios. Sudah naon? Henteu hayu Nya hayu. Penny harita digandeng leungeun aku Neng Yanti. Keluar di kantor.
Barang nepi ka ruangan sekretaris, Pok Penny ngomong, Bu, saya mau makan dulu. Oh iya Bu, Pak. Nanti kalau misalkan ada tamu, bilang aja saya makan di luar ya. Tunggu aja. Iya Pak. Cek sekretarisnya teranu ngeran Ibu Irma. Sanggeus kitu Penny keluar nyemperkeun ka mobil anu diparkir di tempat. Duarana harita nararae kana mobil. Mobil ngageleuyeung ninggalkeun pakarangan pabrik. Sanggeus aya di jalan raya semprung harita mobil menuju ke kota Bandung. Harek neangan tempat dahar anu memang cocok ke maranehna duaan. Sanggeus tepi ka salah sahiji tempat anu memang katingali aya kafe di Jalan Muhammad Toha. Penny minggirkeun mobilna. Yan, sakantenan atuh ke urang wiheu lah sekedapnya. Da ieu tos takat lah di Jalan Muhammad Toha mah. Bari naon heula Kang? Aya nu kakantun akang teh. Mohon atuh. Mobil dipinggirkeun asup ka kafe anu aya di Jalan Muhammad Toha. Sanggeus aya di kafe dua nana raras. Terus ningalian tempat anu memang lowong. Kang, tuh di situ tuh. Oh, ini hayang di pojok wae. Sanes gitu. Itu kan paling dia Pararino itu di untuk pinu itu tuh aya tuh tempat duduk di pojok leresan. Nya aya tuh. Ngujang deui. Nya atuh dah lucu. Memang naon. Ya. Dua nana laleumpang menuju ke pojok. Kayak dua nana darariu. Sanggeus kitu pesen dahareun anu memang diperlukeun ku mana dua. Dua nana araruplak bari ngobrol. Katingali aya hiji awewe anu asup ka eta kafe. Eta awewe teh katingali awakna jangkung leutik. Ai buukna panjang gebay. Penampilan anak kacil pisan necisna. Gelis beungeutna. Pok ngomong ka babaturanana. Rin, sudah lama kita nggak kesini ya? Iya, ada 2 tahun kali ya? Lebih dong. Kita di sana tuh, di dekat pojok itu tuh. Cek eta awewe beri nyamperkeun kana meja anu rada pojok deketeun meja Penny. Duarana teh sideun teu ting rareret. Sanggeus kitu duarana pesen minuman jeung dahareunana sakalian. Duarana teh ngarobrol naon. Ting cigikik saleserian. Ari Penny anu keur diuk jeung Neng Yanti ngareret ka eta awewe anu keur saleserian nongkongan ka manehanana. Penny harita neuteub ka eta awewe. Pok dina hatina ngomong, aing sawahu eta awewe teh saha nya. Aing dina potongan mah aing apal. Eta buukna moal intan mah kitu. Cek Penny hari tengah gerentas sorangan. Ari Neng Yanti neuteub ka Penny. Kang, nah dia nyarios nalira. Henteu. Eta nembe. Itu anu carik di itu tuh istri itu tuh asa kenal gitu. Akang mah meni sok kenal wae. Sanes sok kenal tapi memang asa kenal gitu. Memang kenal di mana gitu? Nya duka akang oge kan ibatna asa kenal. Aya asa mah kan tapi kan enya. Terus pami kenal bade kumaha? Nya pami kenal mah. Ya teu naon atuh.
Hmm. Kang akan manis rencangan anak. Ih, nyatangtos lah akan masih rencangan anak margi akan mati permanyen codekah ke jalmi jantan tangtos si rencangan anak istri atau lebih bangket kayak gitu kedua-duanya akan kan si rencangan di tempat pendidikan di tempat kuliahan nyatangtos akan di si rencangan gitu. Oh gitu Kang. Ya gitu pisan. Nah anak. Ya gitu etanana. Sok naon teh. Sosok bangna. Kumaha itu teh rencangan teh. Buat teuing. Buat tingkah bogoh. Piraku teuing atuh. Nyawios we. Ya pemi wios matunya wios atuh akan kaditu heula sekedap. Dasar